hambasa pengeusi negara nampi karena pembagai salira kalayan nyanggakeun Semar kahunyuk panjenengan Raka Prabu. Aya eta we. Pujas tuti sampean ku akan ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun Kakang Prabu. Atuh kalih nati eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alidna muga Raka Prabu tiasa ngahapunten utawi salaku pribadi adik kanu jadi lanceuk aya paripaos guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa itu oge boga lanceuk awewe panggedena payus di aku indung saolah-olah gaganti indung Sumuhun. mali upami nguping ceramah mah Kumaha Den? yen saur dina katerangan Gusti moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana Kantenan we. malih cekolot mah palasipah jelema anu duraka teh cenah ibarat di lemur kai randu di leuweung kai dangdeur Leres. dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkeng Tuh, pakai suluh. dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup lir hirup cara senal awak ditincek beheung dicekek salilana manggih kokotor doraka ti indung jeung ti bapa Palias. saku kituna boh tina laku lampah boh tina caritaan Leres. boh tina kulat kelet sim kuring matak nyit kana hati ngagebrak kana manah nyentuh kana kolbu muga Kakang Prabu tiasa ngahapunten kan. Deh, cobi. Syukur bagja kumayangan maneh negrakeun kasolehan hate lamun kitu carana Ya, tenan. asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan Loh, malah kareuwas ieu teh datang tina kabunga leres. naon sabab Cobi. sabab pikeun jelema kadangkala tara ngarumasakeun naon rupaha dosa nu dilampahkeun ku manehna Leres. cenah aya paribasa ai gajah dina kongkolak panon mah teu katempo tapi sireum di seberang lautan eces kalayan jentre Katara ayu di lautan bulan. kabunga nu jadi lanceuk ningali nu jadi adi anu sakitu ngentep seureuna Leh, meriah. payus jeung pantes malah jadi kewajiban keur urang saling urang di alam dunya nyaeta saling hampura Ya, leres sabab yakin dimimiti gubragna manusia ke alam dunya eyang Nabi Adam nepi kareuaina manusia saha jalmana nu can pernah ngayakeun dosa dina hirupna ya, kantenan. leres Aya wa. tantuna poho bodoh salah balangah kasorang jeung dipilampah Kantenan. anu tantuna yakin panghadena jelema teh anu daek ngomean kana rupaha kasalahanana dibarung ku kabersihan hate da ayeuna ka kuping hidup menta hampura kanu jadi lanceuk tantu lanceuk mah rek ngahampura kasalahan nu jadi adi Tanya, leres. najan aya paribasana Cobi. salah nakar oge ulah dume hampura benang dipenta kasalahan di yeun-yeun Ya, tuh boleh dikira apa? ngan gening anu kakasa jeung karandapan salira ka akang teh istuning mun ngudag kana 100% kasalahan anu nyuit kana ati 20% na oge hanteu Tegeningan. da gening kadenge
jeung kasaksi ku diri akang sampean teh negrakeun kasolehan hate tak keur akang sorangan mah bagja. Bunga Leres. Atuh sawadina keur akang sorangan muarek era menta hampura kanu jadi adi. Made gengsi. Boh tina tutah tita, boh tina curak carek, boh tina gaji nu dibikeun bisi aya kurang salambar hampura. Kalayan sing jadi jalan pikeun urang sarea jadi jalma anu suci saperti bayi nu gubrag kalam dunya di waduh laras kula di hampura dihapunten pisan akan nuhun ari kitu mah banglas meureun dina mangsa melongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana teh mual aya gantara kakaitan kulantaran salah terjadi adi laras ari geus islah mah antara urangnya timbalan Gusti kitu sabab karasa ku diri akang sorangan waruga anu ayeuna beda jeung taun anu kaliwat estuning awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan kuanci wujud dituntut ku waktu yakin hiji mangsa manusia bakal kena ku perlaya kena ku pati ngan heula panderi duka teh teuing Rusia anjeunna ngan ciri jeung totone geus mere beja maksudna nu karasa ayeuna meureun apa jeung katingali ku maneh kulit cangker ayeuna geus rek peot rada kenyot ayeuna bulan panon geus kurang awas mun teu make kacamata lapur mun teu ngeunaheun sosot lempang ge sok kadang kundang ieu malah dahar oge sok rada kukelilingan ieu pikiran teh uteuk teh sok samar kade bisi vertigo geuleuh nya teh eta kulan buuk hideung jadi bodas geus era lamun teh mah dipikok deui teh leres lumatak abdi dipikok koneng teh kitu sami abdi ge huisan kitu ngan meureun dina lebah dieu tangtuna kudu boga generasi anu anyar keur kahareupna sangkan akang dina mangsa mulang kalam gengan teh teu hariwang teu melang lamun teh nagara ditinggalkeun ku diri akang sorangan lain agul ku payung butut lain goongna beuh karya meureun kasaksi ku maneh yen salila ngajabat akang iraha akang ulin kaitu ka dieu pikeun kepentingan pribadi teu aya salilana keur kepentingan negara jeung bangsa laras sabab lemah cai anu ku urang kudu diraksa jeung diriksa hasil tina warisan para karuhun anu parantos ngantun nyaeta neuneun tongkat estafet ka akang menta supaya negara leuwih waluya ka hareupna leres malahan dina lebah dieu dina rupahan nepikeun program ti pamarentah karahayat tangtuna akang teh rada hampang pagawean kulantaran rai ngilu aug dina mangsa ngayakeun pangwangunan leres ta ieu teh sawatara kagiatan ieu teh anu aya patula patalina kahiji ngeunaan kawajiban kaduana ngeunaan ibadah ngeunaan ibadah ari ibadah teh nyaeta migawe naon rupa hal anu jadi skenario anjeunna malah mandar ieu ibadah teh jadi salametna dunya rawuh akhirat
Eta. leres lain ukur muncul Islam agama Islam salat zakat puasa tapi dina lebah dieu anu aya 48 tali salaku kewajiban salaku raja tetap dina nanjeurkeun hukum jeung program keur rahayat teh kudu sarua jeung naon rupaha janji nu geus dikedalkeun mangsa kampanye baheula leres tah ieu da geuning hirup mah kumaha niat mimitina Nya. Kumaha panginit? sasat akan teh niat demi nagara jeung bangsa dibaktikeun ka negeri disebakeun ka nagara ieu waruga Beres. diisuk jedur nepi ka sore jeder anu tangtuna kitu puluh tauna ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh tetep renggenep aya kene PR anu can direngsekeun ku akang sorangan Tenan bulan. nya atuh da ngudag kana wilayah anu syaki ageungna Sakitu ublug ablagna bulan. ngan dina lebah dieu ngeureuyeuh nikreuh ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan Eta. alon-alon asa kelakon Eta. si karacak ninggang batu laun-laun jadi lego Beres. anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok siapa kadinya wae Kadinya wae jigna teh manehna mah. naon si karacak teh cai nu nyak celakan Nya. batu anu sakitu teu asna Tuh. tapi dicak celakan cai tapi konsisten eta cai teu burung we geuning dekok Hah? Teu burung we ngadalam ya leres ta eta konsisten intina mah. cacak cai nu dipandang ku bangsa urang teh bangsa cicing bangsa lemah Nya. leres saliwat mah nya tapi naha bisa ngadekokeun batu Ya. ta eta teh kudu era kulaku lampah kitu Nya atuh. era ku cai leres kahiji era ku kacai coba tingali cai di mana turun ti luhur gunung di bendung di tengah jalan kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah Tuh geuning. leres Nya. Ya. kadua ku seuneu Tuh kumaha bulan. seuneu geuning maneh mun nyekeskeun korek gas Ya keur. lamun disangigirkeun tetep seuneu mah kaluhur Nya. dikakencakeun tetep kaluhur dikahanapkeun nyekesna tetep kaluhur seuneuna tah hartina teh panceg Nya. panceg istiqomah Tegali deur. leres atuh angin Kumaha. sifatna teh niiskeun ati jeung pikiran Beres. leres ya timbalan tu bumi sifatna teh sabar Tuh. nah bumi sabar Tuh. Kumaha. dikiihan diisingan Dikeubung. digeuleuhan ditincak sabar manehna tah bongan urang gubrak ka alam dunya teh ngaliwat opat aci ning seuneu angin cai jeung bumi tah larap ku lampahna teh urang tepakeun kana tabeat sapopoe Nya. leres Jadi anggo. anu aya patula patali komo ngeunaan kewajiban salaku rahayat salaku raja jeung maneh pati pain urang teh nyaeta rahayat jeung pamarentah teh dipenta kudu cager Nya. dipenta kudu endah dipenta kudu kayungyun dipenta kudu aman jeung dipenta kudu sabilungan Beres. cekas Cekas teh ya bulan. disingkatna cekas sabab cager mimitina nyaeta awak urang teh kudu cager Nya. kudu sehat Kudu jag-jag awak. cek bahasa Yunani mah mensana incorporeano Beres. cappuccino lain corporeano oh muhun Lain kop. di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat Jiwa yang sehat. leres Beres. jadi hartina cager heula awak urang Nya. leres pagawean masing endah
enah prilakuna nya enah lampahna beres enah pagaweanana anu tungtungna ngawujudkeun kayungyun hartina seungit diri urang ai jelema seungit mah rata-rata tina karya tina gawe sing bisa ngabedakeun jelema anu seungit ngaranna jeung sohor ngaranna da eta bulan nah beda seungit jeung sohor beda cobi ai seungit mah cicingna dina karya ari sohor kadang tina karya kadang tina kajahatan tuh sok we maneh lamun cocorokot kana banda batur heuk kabejakeun kapanggih ku batur bakal sohor sakampung teh nya bakal geunyeung atuh oh nya timbalan kitu tah nu matak sok jejeg ancek ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina nanjeurkeun ieu nagara jeung bangsa poma lamun teh akang leuwih ti heula mulang kalam kalanggengan sok tuluikeun ku aing oh mi HP ieu nagara mi HP ieu negeri mi HP pangwangunan kahareupna tuh naon ai Gusti teh menikah kawas anu leutik hate nya sasawuran kitu kasauran teh ngeletikan hate kawas-kawas geus apa kana pi maut teh apal kena sia teh apan sedia payung sebelum hujan nya kahiji kaduana teh panyaho sorangan kaula teh boga anak hiji-hijina nungal bari jeung anak kaula teh awewe laras oh si Nyai Dewi Pujaningrum sinau eta laras tah ongko deui kaula ngahaja ngondang maneh teh anu aya patula patali jeung kabingung kolbu kasentet ieu hate pangna kasentet hate teh laku lampah nu jadi anak ti cobi kunaon aya Di. naon bulan maneh apalpan kaula teh tiba heula nepi ka ayeuna jadi raja teh duda menyenin leres solo karya raja nu seperti KDM ya maha Bapak Gubernur Bapak aing heuh sabab dina mangsa pun bojo harita nyaeta kakandungan ku si Nyai Pujawati Pujaningrum beres buru sutuluy jadi piat kaula teh dina mangsa harita bunga aya ceurik aya bunga ku boga turunan ceurik kulantaran ditinggalkeun ku indungna leres campur bulan nya nyerina luar biasa malah kasedih kaula teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa yo kantenan leres ngan kaula neuk-neuk leuheur meula jantung ngagurat jagat samet dieu boga pamajikan teh sabab naon sabab lamun aing kawin deui sieun teu manggih awewe anu nyaah ka anak aing sieun teu manggih deui apa sorangan pan aing teh raja leres tenang tatuna bakal loba awewe nu ngagoda nu ngadeukeutan mah aya nu bogoh jang sejabana tapi sieun dina bogohna teh sieun bogoh tina hartana tungtungna teu nyaah kanu jadi anak teu ieu cobian we heula atuh Gusti matak naon atuh testing we heula tang tester nya juga ada da salira mau raja waduh ka di ratu gagah aya di Mena nya naon ka paripaosna teu kitu teu hayang kanu kitu patut da lain udagan ke diri kaula leres sabab kaula teh boga turunan kahiji boga negara ongko leres da loba pagawean teh pan tuh leres tah kulantaran ditinggalkeun ku indungna nya kaula teh single parent nya indung nya bapak leres emut kene salira waktu ngadotan tuang putra kari ngais geuning
make samping make susu asin dari dada jadi gini saudara guys itu bari nyanyi ning ayun puntang abing ya itu tak ayeuna gede geus remaja putri ayeuna teh si Nyai Pujaningrum anu sasat dinangna dinengnek ku dari kaula pangrasa kaula matara leupas tina paninggali kaula nyaho kana tabeatna nyaho kana kahayang jeung hobina laras ngan ayeuna mah aya beda ti aya benten kumaha ari bedana teh kieu ngadenge ti para pengawal ngadenge ti para eman-eman didayang-dayang anu sasat jadi babuna si kenyi teh cenah dina mangsa manehna cicing di kamar teh kadenge sok hahariringan laras terus lamun dicai sok lila muyek dicai jeung deui beuki dangdan budak teh resep dangdan oh darat-darat sasari terus dina mangsa diajak botram dahar bareng manehna teh ancin saman cemene lamun ditanya ku kaula melong kosong tapi sok ngagelenyu seuri sorangan oh gitu oh jeung deui lamun teh dina mangsa datang hujan sok lulumpatan ka patamanan bari jeung tatarian tak ieu teh aing aneh fenomena ieu teh nu karanapan kupun anak biasana oge anti hujan ieu mah hujan di deukeutan sok pikir beuneu tah da maneh mah panreuai anakna sabaraha maneh teh anak teh 10 abdi teh atuh loba sabibit 2 abdi mah nya di dua pos hor nah nu apal aing mah sia teh pamajikan teh pan eta mun anu kadua urang kumpai nya aduh geuningan caket kebon tiwu duh eta teh boga 10 tak aya teu budak maneh tina 10 kieu anu lampahna saperti pun anak sanes aya deui loba pan pun anak teh seueur teh kata mah seueur teh paratos darewasa nya darewasa anak maneh teh loba teh lalaki awewe 55 lalaki 5 awewe 5 halo teh geuningan 5 jodoh tapi naha geuning jeung si Nyai mah tara bareng ai mangsa sore teh tara ngaos ka pasantren pun bandak mah bararaong kabehna oge balaladur naha panginten kulantaran simpuringna meureun lami tara tepang jarang amprok katambah pun bojona kitu sarua tungtungna teh teu kageroh nah pamajikan maneh ka mana gawe mah teu ngan kitu we resepna teh mumuturan resep ulin boga pamajikan resep ulin nya loba poya-poya tungtungna anak teh teu kageroh teu kadidik jasmani rohanina nu matak sok marakesal abdi mah kapun anak sakitu bararauna baraladeurna buyuhan sakieu teu gelo oge geuleuh kapun bojo geus tahan tong ngomongkeun pribadi tong ngomongkeun dapur ieu mah ulah leres cing sugan aya anak maneh saperti kieu aya tah lamun aya kunaon naon teh nanyakeun ka maneh kunaon penyakit naon oh anu karanapan ku tuang putri punten Gusti upami ningangeunaan kasauran salira tetebih tina sawangan teu anggang tina dugaan tuang putri teh sanes kasakit anu biasa lain kasakit anu biasa sanes
ngandung hati pasakit non medis non medis. walah Loh. lamun kitu mah kudu dibawa ka dukun teu kedah Gusti naon teu kedah apaan cek maneh biar non medis ai dibawa ka dukun teu meunang sieun cek abdi oge da can tamat abdi teh heuh kasakit naon tuang putri tuang putri teh cinek eta teh beunang kasakit nya eta kasakit galau Wah, iya tah. galau teh naon beu eta raja nepi ka apa galau Beli teh gaulnya. wadah cai nu gede galau teh galau teh eta mah nya keur bingung teh sia teu uning kana galau teu beu abong dunungan tara beger Ya. Salilana cicing we dunungan. dunungan teu miuni ucing Ya. galau teh kasakit birahi katarajang asmaragama maksudna cinek tuang putri teh nyaeta beger ka lalaki Halo. mun anak teh beger ka lalaki leres wah nah maka jeung wah teu percaya aing pangna teu percaya sabab si nyai teh nyaho sorangan kurang kumaha loba raja-raja nu ngalamar ka si nyai Pada ngajung-jung. kurang kumaha jelema-jelema kasep ngalalamar ka si nyai leres tapi kabeh ditolak ditampik sapajedogan Rumah bongkar tuh. apal maneh kades cekas Cing, kumaha. Pak Sepulo heuh pan budakna teh kasep cepriki Itu ganteng nah. nya datang ka dieu mawasil perkuin Ya, Beres. mama coklat nih tuh. kumaha reaksi si nyai ditolak Ditampik. teu ditarima leres Jadi sepan. bari jeung sakitu kasepna Sakitu beunghar nu. sok pikir kumaneh teu mungkin upami urang babaledogan ieu Gusti da marek beres-beres kalakah ngabuntut bangkong Ya, moal tuh. jadi kumaha cing urang teruskeun ka jenisna heuh nyata ngabetem wae ku aing mah keun ku omna Wah. Ya, ku pamana dinya. urang taros ka jenisna susuganan urang talek raga katineungna daek maneh mangga di dieu we di dieu Ya. oh kitu nya oh kitu sae mangga nyai kaulanun Eta. yap ka dieu nyai ama rek ayat tanyakeun ka dieu geulis kapengkeran syawios aduh Naon bulan make jeung. mun lain anak dunungan Ya, rek kumaha bulan. eta kuples siga indungna Tamlek pisan atuh da. cacak kunukna nepi ka kitu ampun Ya, buuk ngagaling muntang leres. nepi ka ampir sampurna bari jeung eta swanten Suanten mulus kata mah sopan santuna leres. aduh Wanita bau pisan. luar biasa ieu Gini. cewek mantap Ya, cewek amazing deh. tangsal diajeng-ajeng Ramadewaji aya pikir sanaon purwana gingsil linggih tongkap ka dieu nyai kaulanun ieu anu rek panjang lebar lah malain ama maksudna aya patarosan ka diri anjeun ngan ieu mah anu bakal naros teh sanes ama tapi tuang paman saha mang maneh sipati Siapa? itu kaulanun nya Si Uncre. sok atuh maneh pati bulan Ya. neng sadaya-daya atuh ama punten kapengkerannya sok neng Ya. aya pikir sanaon itu paman Cobi bulan. neng ini maaf nih om mau bertanya nih neng Aduh. Ya, jual Malayuan mantu. dong mamalayuan si ada budak aing mah diajari Sunda
oge rata-rata budak masuk dajakeun Indo wae nasionalis nya dajal nasional halo oge jadi halah ayeuna mah ya baru kada neng kaula nuhun ye hapunten sata acanana bilih ganggu kena rupa hal aktivitas nyai ngan dina waktos ayeuna teh tadi teh mang teh sareng tuang rama teh curhat ai curhatna teh da aya jauh nyaeta lintang ti ngobrolkeun salira mah geuning make jeung diobrolkeun sagala teman cobi kieu nih neng teh gede geus dewasa eukeur tuh di enta kadewasaanana kumaha apa sorangan tuang rama teh sakitu kahiji salaku bapa kadua salaku raja tangtuna lamun kaganggu hatena bakal ngurangan kana gawena komo bari jeung ka anak mah karasa kumang kanyakeun jadi anak nyage anak sok mabok nyage anak sok tripi anak pika sebeleun oge tapi nyaa we najan anak ngahideungan balas nguseup wae oge nyaa we nyaa we nyadea padahal orang mah jiga Cina duit oge jiga aci kawas ampu we kitu oge tuang rama nya tah kaganggu hatena teh kulantaran laku lampah nu jadi anak cenah ieu mah salira teh sok kahariringan upami di kamar dicai sok lami meuli sok dangdan ayeuna mah sok ngage foundation sok tuang sok ancin nya ganya sok cuman cemen dibawa ka rumah makan Mekar Jaya oge nu abantis ancin huhujanan ngahajak bari tatarian dungdeng jeung amang teh bieu tuang rama teh yakin si nyai teh kasarang penyakit birahi ngan cawang tua saur tuang putra tuang rama teh cenah sanes tungtungna hoghag mang jeung tuang rama teh tayeuna ame teh kaganggu hatena supaya balaka sagemna sacerewelena sajentrena salira nyai wartakeun ka tuang rama atawa lamun ka mang hungkul pek teu naon sabab ieu teh lamun salira lamun nya mah soleha langkung waspada langkung surti dinten teu oge ieu teh anak teh ngaganggu hate bapa saolah-olah ngaganggu na teu matak doraka kitu kan jadi kolot tobat Dewi Pujaningrum barang hamidanget kasauran ingkang rama paman kekaraos cari mas bas cimata maseuhan pipi kalayan asa dosa ka ingkang rama gagabru kena pangkonan ingkang rama tobat Gusti Rama Dewaji nyai kunaon mewel hapunten kaulah parantos ngayakeun tindakan doraka kanu jadi kolot cepretan kaula Rama Dewaji tenggelan kaula ruah amuing Gusti nu agung cacak dosa nu teu kahaja nepi ka kitu anak nunungan soleh nah ai anak aing anak kumaha kitu dicarekan teh kalaka nonyok kalana pilih aduh ampun teu bere teh aduh ku aing dicarek motong ka oyo wae teh ulah dugem aing era beungetan nya pasti atuh mus diriung di erweng tingali anak nunungan nepi ka kayung yun gitu Gusti
Nyai denenau nyai teu dosa salira mah kadara mah hayang apa naon geus si hate maneh no melang keur mah anak hiji-hijina mah paninu maneh teh tos teu aya ai manawi teh moal jadi bang baluko buka geus salira panjenengan Rama Dewaji nya upami parantos kieu mah mangga kaula bade balaka najan bari jeung isin-isin wae oge tageuning tah Geuning tos leah belajar. daek balaka kantenan kaula nu ngan oma salira urah seuri nama ke jeung seuri Jeung gumujeng atuh. nama ke jeung seuri lamun nyai aya kahayang najan nepi ka aman nitahna geus gunung sateka pola ku ama dicumponan Di Subagana. kitu nya anak kalau jadi anak Tuh marukana. Ih. eueuh dunya kinasihan ke anak meneng teh bakal kaalaman ku salira jaga lamun boga turunan Bakal kasampeur. sadaya-daya pamama cing naon kayang maneh hayang mobil sanes hayang renang di kumpai waterbom sanes hayang sepeda listrik Eta atawa hayang balon ya. Bisa yang atawa hayang numpak sisingangan Wikek kontak ka teh lilis robot beres. sanes kaula nu lain sanes naon kaula teh ama ya anu disaurkeun ku paman nembe naon leres pisan Ya. yen kaula teh keur katariku hiji lalaki katariku hiji lalaki maksudna bogoh kantenan kaula teh hoyong ngajatuh krami hayang kawin nya tuh teu jadi abah gembrot calir blok sia kemana karep ngomong teh abah agung wah bagja nu taya papadana edan si nyai bogoh ka lalaki Aduh. lalaki mana ieu Anu tos anu kabiruyungan bakal jadi calon saroge. salakina engke jaga Iya, iya. gede milik mangkening si nyai teh loba nu ngarebutkeun ieu Nya. nya Logan urang mana nah teu kapanggih beger ku ama nah panggih dina TikTok ya. sanes kaula nun Suganti napa? nah eueuh nu ngaheureuyan dina TikTok sanes teu aya malahan mah seueur pisan Seueurkeun kontak mah aya. nu nyuhunkeun kontak itu ieu boh tina TikTok boh tina Instagram oge Aduh, eta. nah eueuh lalaki anu kasep seueur Seueur. bener seueur ngan nya kitu teh pan uning aku nyalira dina TikTok mah seueur anu ngedit foto Seueur nganggo filter. ari dina TikTok mah menikah kasep kawas Dewa Kemajaya aya di kieu mah jiga bala-bala jiga abdi kitu pisan Kumaha? nya dina awewe mah lamun dina TikTok mah tulisna luar biasa Nya. Amu cuma. kumaha we Syahrini Wah. ai panggih di kieu jiga kodok nya Ai panggih juga oncom man. kodok nyenghol nya kodok nyenghol ongko Kodok-kodok teh. jadi ai salira teh geus aya nu pikahayangna parantos kaula nu Tadi pisang serap teh. urang kumpai sanes jalan cagak sanes tambak mekar sanes kaula nu urang tambakan sanes Kuning hayu sugan. kaso malang sanes kaso bunga eueuh kaso bunga mah monya kaso malang aya Nya. kaso bunga henteu sanes kaula nun kaula teh sanes nikah teh teu aya teu hoyong urang dieu teu hayang ka urang dieu imalan ka urang mana ka urang luar negara
Dua kali tak Dua kali nya Urang luar negara timalan waduh kabule kaulanun yang kamister kasep luar biasa lir Dewa Kamajaya atuh lamun kitu mamancung nya mancungnya jangkung Tilu edan di dan aya bahan aing boga mantu bule moal teu biru panona jangan nu biru Gusti ama jadi Persib nya jadi beres kayak gitu mah nya jadi bobotong yang kamister geningan maneh nepi ka bisa pangijeng urang luar negara da dipandang ku ama liar tara da hidup madusun cicing wae di karaton di kaputren otak ngobo pan nah gening bisa pangijeng urang luar negara hah numawi manehna sok amengan wae ka dieu sok ulin ka dieu imalan ngapelan ho ulin ka karaton ul amengan ka karaton kaulangun ai nah lain ngadeukeutan mitoha jinging hareup ka mitoha biasana oge anu apel mamawa martabak jang mitoha sina mitoha teh nyingkah nah ieu mah nepi ka sepi teu mere-mere acan nah iraha ka dieuna minggu kamari noron dugi ka mangsa poe mangkukna atuh opat poe edas ulu na jam sabaraha datangna ai sumpingna teh sok jam 12 wengi ulu edehnya nah kawas bangsat we jam 12 wengi neng timbalan berada cepat na di mana gina ai tepangna teh sok di kamar nu mata kal teh sok ngunci maneh ha iya power ya sok kamar timbalan goblok sia cucu mah pisan paingan nutupan wae hordeng sia teh paingan nyetel kaset tarik bangsat paingan bararuni teu sangka nu asih dipulang singit nu nyaan dipulang moal naon ai maneh teh nanaon kamek-kamekan ngerakeun kolot jam 12 peuting di kamar kunci maneh timbalan ya geus budang di kumaha sia hah naon ieu teh naon jujur jujur